Alhamdulillah hadirin wal hadirat pelaksanaan akad pernikahan Parantasari Kuwara Kasaktiani kalian alhamdulillah lancar, saya halangan, saya mintakan mudah-mudahan pernikahan namanya kurang ini antawis yang Arif sarang empat jantan pernikahan anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ibu Mama abdi nu jantan murang kali dialir dugi kawang kita yeuna anu terpetot-petot seoleh-oleh ku ibu dibimbing ku mama dibimbing dijujurkeun anu dugi cadangan ayeuna masih seacan biasa ngawales karena kasayang ibu kasayang mama maka dinayasa abdi nu jantan putri abdi nu jantan putra nyuhungkeun sih doa kasampurnaan doa karena hiji pamiatan anu estuning mulia kasunatan tapak lacak rasul pamugi jantan doa kang pisin abdi mangga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para tatamu para tatamu pribumi, oke, sabada sungkemania pelaksanaan ramah menyantap karena para dulu disambingkan ku jantan saya boleh makasih di dia namun sambil orang mengucapkan selamat kepada sahadir sambil mengucapkan selamat ke pengantin dan perantau supaya diangkat sambil ngantar karena acara pengembangan lengse maka silakan tarbitkan atau di dia tarbit tarbitkan ya Pak. Sarang keluarga abdi Gusti hapunten segala kelemahan hapunten segala kealpaan segala lupaan dihalin dugi kawang kita yeuna mama ngabimbing ibu ngabimbing bapak ngabimbing maka dinayasaan dinamungkas mangsa lagasan abdi nyungkeun doa mudah-mudahan hati dinepi dipaniatan ieu sing aya dina ridho jantan ibu Rama ridho jantan Rasul ridho masjid di Allah Subhanahu wa taala hapunten dina sagala kakirangan kalakotan amanat sahabat parantos sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi atas
mangga kasadaya tamu sambil orang menetapkan parantos di sawiku ku tabur makasih mangga kepada tertib lebetna kapali eta mah kalina mundur